Di Taman Sari aya barudak anu sok sirikan, teu kaop nempo babaturana meuli barang anyar atawa boga barang anu leuwih alus ti manehanana. Kabeneran tadi si Yeni keur ngelapan motor anyarna, mending ngepas si Iis oge keur ngaliwat ka imah si Yeni sabari noong saeutik. Alhamdulillah bisa kabeli deui motor. Deui hiji si mama diulang deui. Teu lila Iis ngadengikeun Yeni ngomong sabari ngelapan motorna, Iis langsung ka imahna si Ipeh mere beja si Yeni meuli deui motor anyar. Apal teu? Pas urang ngalewat ka imahna si Yeni, urang ningali manehna keur ngelapan motor, siganu anyar. Kok anyar ti mana? Teh motorna keur dielapan. Teu lila Ipeh jeung Iis ngagosip datang we Epi. Dieu. Tadi si Iis nempo si Yeni keur ngelapan motor anyar. Maknya kapan sih teh nganggur lin kolotna? Bisi teu percaya mah hayu urang nempo ka ditu. Hayu atuh. Ku bakat teu percaya, Ipeh, Iis, Epi langsung angkat ka imahna si Yeni. Beneran geuning aya motor anyaran eta teh? Aya naon geuning ngarumpul. Bade silaturahmi ka dieu teh. Eta. Oh hayu atuh ka dieu lah nyimpan. Itu motorna siganu anyarnya. Oh mohon nembe kamari dongkapna. Biasa wae meser motor anyar di mana acisna? Oh eta mah penghasilan abdi tina tok-tok. Oh eta teh kumaha carana? Tah carana arurang upload video dina tok-tok, engke arurang meunang penghasilan asup kanu saldo. Oh, gitu carana. Urang ada mau video kos Yeni, ya urang upload kana TikTok mun gaduh penghasilan. Hayu atuh. Epi, Ipeh, Iis kadon karamean teh ngarumpi, teu lami tidinya tiluan eta pamitan bade uih. Oh, nuhun atuh, nuhun infona, arurang bade uih heula ka Sasonan.